waktu Nurahayu hingga mangsa Nusampurna malati ligarna atit sampah tak mangkat nadada kembang Tanjung Nugung Mulung nedawidi kali perhatasan tisadayana acara adat siraman Neng Siti Nur Hasanah ngalangkungan sanggar rias anutos dipercanten dina dinten ieu sareng dinten enjing nyaeta Dian Widi Wedding Organizer di Dede ku video shooting MPL Video Cinema video Mr. Mediagraph foto Mr. Mediagraph oke di dedelan ku Rahayu Audio Sound System kusim kuring bade di kawitan. Bismillah purwawitan ieu pamuka carita minangka pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi di simkuring nu dihormat supiring puja puji karena syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rena dina sonten ieu urang parantos tiasa riung mungpuluh jonghok paamprok empak perbayaksa sejanyak seni hiji acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Siti Nur Hasanah putra kadede Bapak Sinareng Mamah anu saestu. Para sahabat teu pemuda Mbak Himantana sunduk kuat indit laki rabi bang doa bahkan anu hiji mah nganggo hanjuang candak ku bapak anu nganggo hanjuang didinya aya hanjuang teh heuleut teh nepi ka wanci ieu mamah sareng bapak tanggung jawab kanu janten sepuh sabab enjing mah bakal bismillahirrahmanirrahim mangga simak dieu geulis bapak sareng mamah ngungkung hidup insyaallah enjing bakal digentos tanggung jawab bapak sareng mamah salajengna sanes bapak simpen eta mah sok dicepeng kuduaan cepeng kuduan rada luhur mah supaya terus katingali ka Allah nu maha agung maha welas maha asih sejak ngabersihan pun anak moga bersih lahir batin tetap ke iman bakal laksana jeung diramiah subhanallah alhamdulillah adru alaina min saniyab dilawahda wajaba syukru alaina mada'alilahida naleng nengkum anak kia putanaka dedah gelis duh anaki dedehnya tanawanan dedeh teh kanya bapak salami di Siti Nur Hasanah geura tetep ku hidup saha payunan anjeun bageun moal aya dede gumelar ka alam dunya tanpa syariatna indung jeung bapak hidup urang nyoreang ka alam tukang sakedapan mangsa hidup di kanu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyang 5 bulan genep bulan mural jeung 7 bulan 8 bulan numbuk di 8 bulan nu jadi indung apal panjangna peuting geulis anaki nu jadi bapak ngamarojeng jangan tos dawuh tinu maha agung hidup hayang gumelar ke alam dunya mulus rahayu berkah salamet nepi ka hiji peuting subhanallah alhamdulillah hidup gubrang ke alam dunia cerikna hidup bebeskeun ka simpe peuting nu jadi indung yang getih
kesang luut leet saha nu ditaroskeun iwati hidup kumaha dede salamet jalma anu bener sangkan hidup jadi jalma anu tak kumaha kitu bagir sok geura kedalisan. Mama, sumbahan abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Hatur nuhun Mama, atlas ngororo ngadegkeun mati ngadidik abdi dugi ka sagung ieu. Abdi derajat tiasa mulai narema. Mung saukurnya sampun bae. Mama moal kudu dipenta bageun. Mama ngaroro gedekeun hidup ikhlas ridho pisan geulis jung geura rumah tangga cik geura laki rabi geura hontal kabagjaan hirup lahir batin ku mama didoakeun pisan geulis. Tah gitu hidup maduka sabar alami diaais dipapangku dilalahun kudu jantan mamah tah ku ayeuna dampa sampean mamah anu jajan anu sehat wal afiat nepi ka kiwari alhamdulillah bageur hidup tiasa sawawa bageur ayeuna beung mama nedasih tawaku abdi sejana wasuh dampal sampean salira mudah-mudahan naon dupi kalepatan pangapunten abdi mugia salamina aya dina pangapunten mama. Astagfirullah Rabbal baroya Astagfirullah minal khotoya. Handapna bageur dampalna da sawarga aya dina handap pendampal sampean mamah menjadi indung salira insyaallah kumalangkungan diwasuh dibersihan ieu dampal sampean mamah ngajantenkeun wasilah kasayan kanggo salira cekap bageur di dieu aya lisah wangi seseungit mudah-mudahan ieu wawangina sami kanggo salira dina rumah tangga seueur nu dikanyaan seueur nu dikaulas mumi ka asih dina enggoning rumah tangga sareng nu dipikanyaan ku salira. Subhanallah alhamdulillah. Salajengna dilungsurkeun geulis Bismillahirrahmanirrahim. Mama abdi hapunten mama ningali ampunan anu kasuhun pidoa anu diseja rumaos abdi talobeh seueur ngajahetkeun mama ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap bageur dirangkul mamahna sok harewoskeun ka cepi mamah ieu dede teh putra mamah teh sesah ku abi repot ku abi tikawit alit demi ka sadeung kieu mung saud gelis doa jeung pangampura mamah moal kudu dipenta bageur sing tubuh nanjung rahayu nambah darajat tebih balai hampura mamah bisi sok nyareka ngageungeurkeun salira lain hewa lain geus cekap disunta arna ku mama si cantik si gelis sing panjang natar lalakon ulah kasbaran nya papa kedah ngawalian geulis anak ting geura suhunkeun geura kedalisan kanu janten rama enjing kewajiban anak mudah-mudahan tiasa dilaksanakeun kalayan kaweningan abdina. Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka abdi suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundur ka pangarsa bapa kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia bapa ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia dugi ka akhirat jaga. Siti merasana amun tidak maka ku bapa bae dilaksanakeun tidak bae dipicakkeun ku bapa insyaallah ya yang mungkin yang ada hidupan mugi
pangkonan salira salajengna sapangan dampa sampean Bapak anu penuh perjuangan dukuh nyawa ngabelaan salira ka kaler ka kidul kawetan. Alhamdulillah sok sanaos ayeuna ingkang rama masih keneh aya dina sobi Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan mantena sing damang deui sabihara bihari. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu Rama abdi, sepuh-sepuh abdi sadaya kulawargi abdi dipikanya dipikaulas dipika asih ku salira luyu sareng anjeunna nikanya nika asih ka abdi dikawit alit dugi ka saageng kieu. Salajengna masih kena aya wawangi bageur ieu diseungitan atanapi diwangian simpen heula Bapa keun ka diwangian. Mudah-mudahan ieu wawangina seungitna sing nyambuang ike dina kahirupan rumah tangga Neng Dede Siti Nur Hasanah. Lulus bangulus surip waras bageus simpen deui atanapi linggih ke deui eta dampa sampean dihandap salajengna pansang Pak bihapunten lahir jeung batin. Aduh Bapak bihapunten lahir jeung batin, hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Cekap cuk dirangkul bapakna ku abdi repot ku abdi dinten enjing abdi bade miang rumah tangga abdi doakeun mudah-mudahan enjing rumah tangga abdi sing ginuran rahayu ginanjar kaslametan nyaah pisan dedeh pisan anak tinjung nyacu mugia hidup salamina aya dina kabagjaan lahir jeung batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mamah sareng bapak ku abdi kahaus pisan bapak jeung mamah tuh bakeur anak gelis geramian rumah tangga. Cekap bager lulus bangulus surip waras salajengna pertangan di palihan kasepuhan. Ini abdi hapunten lahir batin. Alhamdulillah abdi tiasa dicakseni keneh. Ini hapunten abdi kalian doakeun abdi bade rumah tangga. Mugia abdi aya di kabagjaan lahir sareng jeung bager doakeun kunininya cu sing gede milik sing seueur nikahnya. Begini doakan mugia sing aya dina kabagjaan sareng. Sekap isun taarna nih taarna jo bageun. Tur nuhun abdi parantos dilaraskeun dina repot wahid dikawit kamari. Ayeuna dugi ka salajeng arupina hapunten sugrining kapunten kelapatan. Hapunten pisan geulis jo nyacu nyaah pisan. Deudeuh pisan mugia hidup nikahna ka enjing sing aya. Wasing damang sing sehat. Subhanallah. Tetep aya papaseaan aya nampangitan geus masing-masing sok bager silih doakeun teteh abdi hapunten lahir batin jadi sok kumawanteun ka salira. Kaya abdi doakeun enjing bade nurutan teteh rumah tangga didoakeun pisan jeung geulis sing bagja insyaallah teteh ku sadayana didoakeun sapali deui neng dirangkulna. Subhanallah. Alhamdulillah nyacu Bapak kadu amanah 2 putri garilis pisan saraya disuntara arna ku teteh nya enjing rumah tangga abdi bade rumah tangga doakeun pisan cekap dirangkul anak bageur. Subhanallah. Alhamdulillah jeung bageur tong salempang tong hariwan doa ti kanggo salira cekap bageur ngalih ka keun pisan geulis nyacu sing panjang umur panjang jodoh sing loba nu pikanyaah cekap dirangkul neng. Subhanallah. Alhamdulillah jeung bageur doakeun pisan. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir batin atur nuhun mamang tos ngabujengkeun ka dieu kalian doakeun abdi mugia abdi enjing rumah tangga sing aya dina widi ti Gusti Nu Maha Suci dirangkul neng mamang jo bageur jimat mamah lahir jeung batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Abdi hapunten abdi enjing bade rumah tangga bibi sing damang sing sehat didoakeun pisan cekap dirangkul bageur. Subhanallah. Alhamdulillah nyaah pisan deudeuh pisan ka salira. Alhamdulillah rabbil alamin. Salajengna ka geura medal atau napi geura mandiri laki rabi cekap dirangkul ku
Akang Hanawi, subhanallah, alhamdulillah. Cekap. Dipilih pagi gisi aya kata kecap anu matak kirang saya. Sajengna alhamdulillah disunta anak subhanallah. Di Jatining bersih sakerang Jatining Padang nu geulis ayeuna pantes kenging pangampura teu janten ku Bapak. Hiji 2 kilo senyum saya ke kamera di Mr. Mediagraph fotografi video surfing oge di MPL video sinematik 2 Mr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cipanon kabingan tadi mah alhamdulillah. Siraman di baju untuk saya tanya kadede menjadi indung bapak nak mama bingang anu tadi dikhawatirkeun teh cenah tos tadi bebes momen project atau nabi bebes spesial momen iya mangga tahan ya tong lurus. Swansina ieu aisan diecakeun insya Allah tanggung jawab mama enjing pamintanda enjing mah cacaan kahirupan si Neng bakal digentos ku AA Budi Permana Umar janten tamat tutas tanggung jawab bapak mung enjing mah hiji deui ngawalian urang pareuman eta lilin bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alhamdulillah Sini ada lurah harus katingali. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Seluruh mugia singa bersihan diri salira cekap disimpan wae pas upami caina tiis harita tepangna dugi kawan si ieu jodona alhamdulillah pageuh hidup oge dinten enjing jodoh teh mugia salamina langgeng mayang teu aya halangan harungan naon tubalik kitu ieu urang kucurkeun kuduaan bapak engke sami-sami kasih Neng di luhur bapak samikeun tah gitu mama cepeng ieu tah bismillahirrahmanirrahim ya kela kayak sakedap kirang raga bismillahirrahmanirrahim mangga bapak kuneng ditandean dina dada kitu cur rada luhur pak, rada luhur harus katingali oke mamah cur dibajurkeun sareng jeung anak ting mugia rumah tangga sing cager bager runtut raut sauyunan ku neng rada diusap kana raraikeun alhamdulillah rabbil alamin mamah candak eta cantik kemana kamuran curmon di tamasan tadi kumon terus lalaunan mah pilih eta aya hasil riasan anu burai terus eta sesana kana tangan dedekeun kayak tadi usapkeun ku dedena cur diangkat gitu alhamdulillah simpen terus ku mamah disun heula ieu paling pisanana bari ningali kana kamera mah 1 2 3 alhamdulillah bapak kapal di dieu mamah kapal di ditu
Bapak mah dihandap heula tina dampa sampean heula solojorkeun mudah-mudahan tincakna lengkahna dampa sampean si Neng sing ditincakeun dilengkahkeun diparangkeun ku Gusti Nu Maha Suci jalan pisayeun jalan anu nyandak kasalamatan jalan anu nyandak kabahagiaan di dunia paratna trat dugi ka akhirat alhamdulillah nyandak deui Pak teras dipapai ka luhur tangana kalantiskeun wae ti disaeutik mah daungi enjing mah bakal haneup sareng AA Budi alhamdulillah rabbil alamin nyandak kana tangan Bapak rada diusapkeun kana raraina nyandak kana tangan Bapak mohon tah kitu nyandak kana tangan Bapak sakedik nu katuhu tak kitu sapertos mama kage duaan-duaan maka diusapkeun sapertos diusapkeun tak kitu subhanallah alhamdulillah sesana dipasikeun kana tangan Dede Kadal hurang we angus pada katingalin saya muncul nakah wa istri nu ngusapan itu pisan ieu contoh ke kanggo sanesna nya upami duaan-duaan diusapan subhanallah alhamdulillah itu mon wa istri tasabara kali jika nangibakan ya da ayeuna teu kada di komando atos sekap disun kuduaan sareng wa istri sareng wa pamangkat hiji dua tilu alhamdulillah menjadi dulu letak itu pada teteh nyandak cai ke mangga sakali deui mah da ieu mah dulu besapatung turunan alhamdulillah mangga disun kuduaan eta nama disimpan deui siap hiji dua alhamdulillah gelis pada luhur was baros katingali saina tak kitu tilu alhamdulillah atau video atas cekap salajengna Mang Dik tas ieu Nenek Ida sarang ditatin barang sonya barang garwana manawi mangga atas rengse ieu terakhir mangga persiapan wios kana pentingna urang katingali partisipasi isun kuduaan hiji dua tilu senyum kebahagiaan alhamdulillah lantis sadayana kabanjur garagen kokotor anu aya dina jirim jisim salira insyaallah bersih syariatna hakikatna digentos bersih lahir bersih batin ku Allah subhanahu wa ta'ala tincak lengkah pateganan salira insyaallah salamina aya dua tiluna kitu subhanallah tangga niatan ulah mandang harta banda pangkat kakasepan tapi manangna ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala kucurkan Pak geledegkeun sok geledegkeun eta mun didinya sok tanda tangan abdas wudu neng mudah-mudahan ku diniatan ku abdas sari wudu anu ngageleger atanapi anu ngocor ngucur ti Bapa janten wasilah ngocorna doa di sadayana salamina langgeng mayang kanggo salira kalayan doa ieu panginten insyaallah engke oge bakal kasubadanan kanggo salira hiji muslimah anu turut patuh sok ngalaksanakeun ibadah insyaallah bager urang kedah salamina ngajagi wudu atapi abdas ieu alhamdulillah rabbil alamin sakadapan manawi Pak Ajid diaturanan ka palih dieu urang sami-sami
Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa karimina wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa tabarakta wa bana'ala ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika azimil sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul hamdina siratal mustaqim. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan maqbulan bi hayatin wa ba'da mamat wa na'udzubika min syirki wal kufri wal jalali wal fisqi wal nifaqi wa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma a'awladi wa sittiha burhasan wa sihati badan wa tawilun wa kasirika wa hasil maqasidiha. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Barana ulah pokok kata tangga neng bari ngadeg aya laos kabinah ieu kembang awurkeun saluhur luhurna siap hiji dua tilu awur alhamdulillah birabbil alamin aiman tawis kaeling bismillah janten mulitana mugi Gusti lang tayungan eulis asep nurendengan sangkaan aya dina kasenangan ieu mah hari ti bapaknya nih neng bener sok dipasikeun ka eta kan dina ulah eta hiji Ayo berisi sama Pak. ibu urang sawer di awur tadieu neng awur sawer nadi awur mugia aya berkana awur sawer nadi awur mugia aya berkana dadah kana kamera aduh mana kita sendok kita mah sendok seluruh hadirin sadayana subhanallah alhamdulillah mangga alhamdulillah hirobbil alamin sepuh mangga neng dicandak heula ka bumi kalayakeun mandu acara adat siraman salon panganten nu geulis neng Dede Siti Nur Hasanah kalian asmana Sanggarias Dian Widi wedding organizer video MPL video cinema video shooting liputan Mr. Mediagram foto Mr. Mediagram oke dibantos ku audio sound system Rahayu dekorasi Dian Widya Gallery ada sitapun anu kasurun sakitu anu kasangakeun kalian hayu di acara urang tutup kumaos hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin wala afu minkum wala ful muwafiqil aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.